Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah bentuk dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atau daging maka itu nah setahun ko sebulan sebulan ko seminggu seminggu ko sapoe sapoe ko sajam sajam masa kumaha okos meleum daun korma anu garing prat beres perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi bakal perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas usim hujan diisi ku panas usim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab teu jelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan bae teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan henteu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararu teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecerk hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang nah ieu ngecerk hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongko usim hujan tapi panas okos urang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapan kuari naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngeri di tad hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank nah ieu ge di akhir zaman baru dah
jing ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Teh Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Maju jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkan kunyana anjela. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjela. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun teu henteu kaji. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cina macana. Emang siapa jadi neraka tuh bisa maca kitab? Ya anu ahli sorga membalik sama maca kitab. Waduh, cak meri maju makan yang ente. Ente ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeuna teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus ya percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, ya surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Ai sombongan nu kitu mah meujeuhna. Pajar baik bener bae sombong lah angkorak sia.
Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleuh lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sama ka nerakana halangan aing berarti bener can sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung kumaha aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok gaji pendi blon korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang tak cek Kanjeng Nabi aya goron ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh sahabat kaget ye pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir ya berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa nah keur cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling Baja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, sakit teh. Tuh nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang ku urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah ayo kudu dicampuran mineral mah je ya ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyahoeun maksudnya ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomongna ieu teh betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae sok sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah emang teu betah teu bisa teu bisa teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebal-kebal Sunda deui bae nya lagi aduh Masya Allah lah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi
kadang hayang seuri bahasa kanjengna hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam muka dua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget penyaluluatan si ka jahanam horeng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orengana lalupatan ka jahanam nomor katilu cakangjing Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona kebaling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik ketika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digeulak di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seuri emang ngarti tah naon sih maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim geus teu beres haji caritana ieu kan hanya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya kula asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara Masya Allah Karim encan di Amerika encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pananyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur camat anu gaul tapi camat saha jauh kalau waktu jauh gitu jauh jasa
1 2 3 obat camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge pangra. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekawal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asaw bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa
eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nanogos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya eueuh aya urang pasar Kemis aya eueuh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato rosy wal naon gara-gara dituna finar ceknya ya rasul murtasi finar nyung nyogok nyung narima sogok kan neraka hulunya anak tas diberi motor mio ne cekal huluna heuy sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres bari kiai kok jelema nu di kota Allahu akbar we naon Allahu akbar pas azan Allahu akbar hees aitia tadi Allahu akbar beratas itu Allahu akbar waya azan hees tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah teueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh eueuh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan
pemajikan jeung anak datang ke bibir kuburan doang. Pemimpin urang, kepala urang, mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan, urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta. Nah, lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak, udang ngaranna. Geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob bai'atu ahlil hilli wal iqdi, ngabeatna ahlil hilli wal iqdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan, henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu mah nagarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih, sebuah nirwana. Lain Kanjeng Nabi nyarakan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun geus kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan. Kemudian kadieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kaditu acak-acakan. Ya, khairul qurun korni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya kadi acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri urang, nu ngarunyaan ka diri urang, iwati diri urang. Batur mangan sakadar huhahe doang. Entak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu.
kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep biasa ke kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu karena menang bae, anu mengkredit menang, segala menang. Kalau deposito menang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masyaallah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sifatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu lecek. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Wallahu a'lamu bimuradihi ahaulai anatahu tawisa budayane mangkono du'afail muslim iku ngake kang pada sarumpah sira kabeh layana luhum oranana merkolehakeun hum sapa Allah birahmatin kalawan rahmat qad gila lahum temenden ucapakeun lahum kadue haulai apa udkhulul jannah maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum oranana apa iku tetep ing atas sarek sira kabeh wala antum tahzanuna lan warana wa taisira kabeh iku prihatin sira kabeh wa quriyalan den baca apa udkhilu bil bina ilil mafuli kalawan bina kada maqul wa dukhilu lan lapadukhilu fa jumlatun nafi maka utai jumlah nafi halun iku dadi halaya maqulan tegese hale kang den ucapkeun laum kada haula ya apa zalika mangkono udkhulu wanadalan nyeluk ashabul nar ya sapa ashabul nar ashabal jannati ashabal jannah nafidu zatune kalakuan iku afidu lalu barakan sira kabeh alaina ing atase ingsun sadaya minal ma'i saking banyu mimma razaqakumullah saking barang kang wis karizki kening sira kabeh sapa Allah midat ta'ami saking papanganan qalu
kang ucap ya ashabul jannah ing lafaz innallaha harramahuma ing satuna Allah iku ngaharamkeun ya Allah ing karone lan ma razaqakumullah alal kafirin ing atase wong kang kafir kabeh alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Allah alam bimuradi alladzina tegese wong akeh kang padang ngaralep ya alladzina kabeh dina ing agamane alladzina lahwan ing memengan walaiban lan guruan Qarasumul ayatul nipuhum ing alladzina apakauripan dunya fal yauma ing dalem dina iki nansahum ngantep isun agung huming alladzina tawasabun larentanat surkuhum tegese ngantep insun sadaya huming alladzina finnari ing dalam neraka kamana sukaya oleh lali ashabun nar atau alladzina liqa yaumim ing petemu ing dinane alladzina azaikil yaum bitarkihi malam kalawan ninggali alladzina ing amalahu kadua yaum mamakanu lahu karena yaum mamakanu lan barang kang ana ya alladzina bi ayatina yajaduniku yajaduna angasya alladzina kalawan sakayatin sunagung ayawa kama jahadu tegeselan kaya oleh angasya alladzina nyaritakeun tentang lanjutan ayat anu kamari ayat ashabul jannah jelas tempatna ayat ashabun nar jelas tempatna ayat ashabul a'raf yakni di luhur ka surga encan ka neraka disebut ashabul a'raf ashabul a'raf anu di luhur bentengan manehanana bentengan nu misakeun antara surga jeung neraka tempatna diluhurkeun ku Gusti Allah supaya ahli neraka teu neuleun ka ahli surga ge teu memandang ahli neraka horenganan di Arab teh aya anu nyicingan jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ka sorga nyana encan ka neraka nyana henteu nyana bisa memandang dua ketika neuleuh ka sorga nyana atuh seserian senang neuleuh berbagai kenikmatan surga ketika nyana neuleuh anu di neraka nu keur ngojai nu keur dikulub nu keur disate nu keur ditatarik nu keur digegelan ku kalabang ku kalajengking ku orai jeung lain sebagainya nyana cerik bahkan berubah awakna berikut wajahna ketika manehanana neuleuh ka sorga wajahna bagus cemerlang cahayaan putih ngagenyai-genyai ketika nyana neuleuh ka neraka wajahna dirobah ku Gusti Allah ti mimiti mengkerut datang ka hararideung neuleuhna doang ge berubah wajah masyaallah eta di Araf ketika manehanana memandang ka neraka cak ashabul a'raf teh hei ahli-ahli neraka aing wau ka sia aing nyaho ka sia sanajan beungeut sia geus robah tapi aing nyaho ka sia wau ku tanda-tandana bisimahum ya'rifunahum ku tanda-tanda nu nyana wauheun waktu keur di dunya nyana ngomong mana
dunia nuku maneh dikukumpul baheula teh geuning teu ngamangpaatkeun ka sia mana tahta jabatan nuku maneh baheula jadi kasombongan jadi kabanggaan kenong nuku maneh ditempel-tempel balok nuku sia disandang-sandang dibawa bintang anu sia ku sia dijadikeun kebanggaan jeung kasombongan mana kuari hayo ma agnakum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun haha geningan dunia teh teu ngamangpaatkeun ka sia baheula mah dipake kaseram sia keur di dunia teh boh mun nanyakeun itu nu sapa nu sia itu pabrik siapa manusia itu kendaraan siapa manusia hari itu kebonan siapa manusia baheula mah itu nusia jadi kebanggaan ke ai jelemana jadi naon pannyana mah di kabupaten jadi inohong pannyana mah di ditu di DPR jadi inohong depak pannyana mah di MPR pannyana mah jadi menteri pannyana mah di turing satu ditanyakeun teh orenganan jelemana di tahta jeung kerajaan teh mana coba kuari geuning sia teh ngagulimpang ka jahanam harta jeung tahta ternyata ma'agnaankum teu nyukupan ngajungkel ka sia laloba omong jagana aing mangkeur mah di neraka geus jadi omong-omong geus gitu aing kagagas sedih aing cicing atuh sia cicing loba omong hehehe moal aing moal cicing tuh bela tuh naon tuh Bilal nuku sia baheula dihina diseret-seret Musa musib tu nuku sia ku baheula teh dihina-hina Umar nuku sia dihina-hina da ku sia tuh nuku sia baheula disiksa ternyata nya mawa rombongan di kamarana cek nya atuh teh aing teh nyaho aja bangun ka sorga tah sia ngehina kain da ku sia kadala mana tuh jauh itu bener itu nuku aing baheula disiksa itu Bilal tuh ki Bilal nu maneh baheula nyiksa diseret-seret teh aing geus teu hayang neulinyana lah kok kana izin kanyana udah dibejaan aing di dia tuh tuh Suhaib tuh Musib tuh ki Umar tuh dulu nuku sia baheula disiksa eta zaman kanggit kebelah dieuna sarua ai jawar kotok cimplung naon sia ngagoro-goro aja deule tuh ustad nu ku sia dihalang-halang teh anu deuk muludan hah anu ku sia acak jalan teh kudu muludan di negara urang mah di musala urang mah gandeng garieung aing mah ngadenge kiai mah coprak bae tuh nya nama bendera tuh bendera ISIS bangona itu kiai nu ku sia dihina baheula balakan aing nyaopan ku sia ditelu heula kiai eta nya heeh telunan di mana sia campur-campur Sukabumi aya Ciamis aya di Pangandaran aya tuh deuleu nya mah bendera tuh mana tuh di jaheuh nu ku aing baheula dicarekan teh eta dihina teh nah makana nya nama itu bangunan deuk ka salalorga nah ieu ayatna أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة dalaku siatu hei jahal ulah jahal dong atuh make abu hei Abu Jahal dalatu kusiatu hei dalatu tuh rombongan nu sia dihina ahaulaya apakah itu allazina aqsamtum anu sia ngahina mencaci memaki nyiduhan nyiksa nyeret jeung sajabana allazina aqsamtum nu maneh kungsi jatuh sumpah cak sia teh pan baheula la yanaluhumullahu birahmatah moal menang rahmat jeung kahadean ti Gusti Allah bohong tamat itu kan jelemana heueuh cak
nya nama ka sorga itu geus atuh sih ulah loba omong aing nyeri nya panas bisa dihina bae geus santapkeun nya kana tuh ka sorga aing mah di kulupan ge aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah hei jawara kotok sia anu sok kahina ka ustad jeung kiai ka santri teh kan tuh anu santri ndek nyalateun ku sia di embe-embe teh kan anu santri nyalateun ku sia di gorok-gorok teh tuh kiaina ustadna santrina tuh nyala boga bandera deuk ka sorga itu kan deuleuh lah ku sia deuleuh aha ulai apakah santri ustad kiai tokoh-tokoh masyarakat tuku sia di harina anu sia jatuh sumpah cak sia teh kapan jawara la yanalumullahu birahmah santri kos kitu ieu kiai kos kitu ieu moal meunang rahmat mah buktina aja pamarentah ge kanyana henteu hormat di akhirat ge moal itu kan jelmana ulah loba omong aing nyeri dibukti-buktikeun tuh nyana mah nu baheula dihina ku sia teh ada ka sorga aja buktina nyana mah ayo anu cak sia keur di dunia teh la yanaluhumullah teh turut ka pamarentahnya nama ku pamarentah ge dikucilkeun tuh nyana mah boga yayasan tuh nu itu nu hebatna tama santri kuno tama kos kitu mah burut tama make samping doang tong make calana dah cak sia teh pangkos itu tah buktina mah ka sorga ja itu mah kiai-kiai anu dokter endus sagala nu kos karar itu ja buktina mah tam jeung sia ulah loba omong atuh henteu aing mah neuk loba bae sakiana wai goblok sia sabul arab loba omong jasa sia mun kitu bae sia geus ka sorga sia ge can ka sorga ngomongkeun aing ngahina sia ka aing lamun sia ka sorga onaman aing nurut da deui ka sia lagi di kubur yo ka sorga nyo ka neraka deh silihina je atuh aing geus ada jantung ka sorga ge weh teu panas teu panas ge mun ka sorga tuh kajeun kuku mah ge ka neraka sakajeun kuku mah ge eta mah kos di dunia teh mah di polsek heula diteralis heula kege ka dieu sia lamun sia ka dieu ditinjuan sia ku aing moal sakira aing ge diamankeun di dieu ge diamankeun tapi nyana tetep ceurik iya aing kemana bakal nanya aing geus kahina wae aduh aing rempan bae dijikeun jeung nyana aing sakira teh Gusti ya abdi aduh ieu bener ge encan ka sorga tapi ulah lah di kanarakakeun mah dah sia hayo sakira teh sia geus kahina sakurang Arab sia ngahina ka aing sia Bilal ka sorga Musib ka sorga Umar ka sorga sia ngahina ka aing sia ge can ka sorga dah aju cak nu di dieu ya cak bangsa Jawara koprok ya sia ngomong-ngomong aing santri itu ka sorga ge ustad nu keurieuh baheula ku aing dihina teh nya mah ka sorga atuh meujeuhna nya nama jaa bener-bener make Al-Qur'an make ulama henteu sombong ai sia di dinya naon sia ngahina ka aing kumaha teh jalan lantaran silihina tah silihina tidinya Gusti Allah nyarita udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun kila diucapkeun qad kila lahum ka du'afa kadarujuna du'afa ka muslimin atawa ashabul arab anu tadina silihina manehanana dihina jasi amun kitu mah ka sorga kakarak sia meunang ngahina ka aing sia ge teu ka sorga ulah loba omong sia disoekeun sumut sia ku aing ge atuh aing mah sanajan teu ka sorga ge kapan teu neraka aing mah teu panas aing teh sia beungeut sia hideung kaheam ku sia mantak ge sia ulah loba omong ge moal henteu sia ge bakal ka neraka sedihnya na aijol teh geus 10 ratus tahun teh aya ti Gusti Allah wahai ashabul araf
udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Geus ulah silih tembal, geus ulah silih hina, maneh mah kuari diamankeun gareura asup ka sorga kuari mah maneh. Hei ashabul Arab, geura asup ka sorga la khaufun 'alaikum, ulah kakhawatiran jeung ulah sieun ulah rempang, wala antum tahzanun ulah sardeg. Wah, gala luncat. Hei, dadah. Eta sempet dadah heula deui. Aduh. Nyeri jasa pan nu di daraka sial teh budak ngadaradahan aing. Aduh, aya nu ngaluncat, aya nu dadah heula, hadena teu salah ngaluncatnya. Wah, mun salah ngaluncat geus acak-acakan teh urusan. Wah, berangkat. Barang aya bahasa dukhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kakak cak ahli neraka ari nu dilalur ka marananya. Sia si lupa omong gara-gara nama sia tungtung namanya nama kadari itu baik ka surga berat wah kadengipan kurang kudu jannah mana tadi nggak dadahan segala orang ceri jasa jawara di dada jawara koprok dada aduh sial tuh budak awas ya udah pagi kuai dadah heula aduh beuki nyeri bae geus mah dibelem, dikulup, disate, diseret, disiksa ku berbagai penyiksaan, dihina deh. Masya Allah. Singgolotrok di neraka manehanana nu dipanggang, nu disate, nu diseret, nu dipalu-palu, nu dibodem dan lain sebagainya. Anu didahar ku hewan-hewan neraka kala jengking kalabang orai jeung sajabana. Aloh geus teu kacaritakeun. Tungtung namaya pamen tati ahli neraka wanada ashabun nari ashabal jannah. Ahli-ahli neraka teh ngagero ka malaikat bejakeun ka Gusti Allah. Kami hayang komunikasi jeung ahli sorga, hayang neuleuh kami ka ahli sorga. Ai kitu deuk naon mana hayang neuleuh ka ahli sorga? Kieu cek ahli neraka teh nu manta kami hayang neuleuh ahli sorga. Ya Rabbi innalana qarabatin min ahlil jannah, pan kami ge boga dulur di sorga teh. Kami teh boga bapa di sorga, boga bapa kolot di sorga. Aya mamang, aya uwa, aya encang, aya encing, encong. Di salah lorganya nama. Kami pan boga dulur. Nu kabeneran kos kitu mah, anu kabeneran anak bapa meureun ngomong Gusti, pan kami teh boga anak jeung pamajikan di sorga. Boga incu ka sorga. Ari anak mah jeung incu jeung pamajikan ka sorga ngan kaulah doang nu ka neraka. Ku ayeuna sakitu kami hayang berhadapan heula jeung ahli-ahli sorga. Coba Gusti, kami teh hayang neuleuh dulur-dulur kami nu di sorga. Atuh fa'adzin lana hatta narahum wa nukallimahum. Izinan Gusti, abdi coba bukakeun ieu a'rab saeutik beja Gusti Maha Kawasa hingga kami neuleuh ka ahli-ahli sorga. Kami teh hayang obrol-obrol sakedeung beja ahli sorga teh. Masya Allah, ngalangsa datang kadinya. Kumaha ta Gusti Allah? Gusti Allah mah pangeran, kahayang sakadar neuleuh mah ku Gusti Allah diizinan. Masya Allah, karim fayazinu lahum, diizinan dibuka arok tebrak katul. Masya Allah. Atawa sorga ke kapan dikaluhurkeun ku Gusti Allah, diangkatkeun disejajarkeun jeung Arab. Atau memang surga mah geus diciptakeun ku Gusti Allah emang diluhur ayana sehingga bisa deuleuh ahli sorga ka ahli neraka ka ahli sorga. Masya Allah kan. Geus payanturuna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan naim. Atuh bakal makan reuleuh ahli neraka ka dulur-dulurnya nu aya di sorga berikut jeung kasenangan-kasenangan nu aya di sorga deuleuh nyana beuh. Itu istana nu keur dicicingan ku nyana korsina jeung sajabana
pakaianana jeung berbagai hiasan-hiasan kendaraan anu luar biasa ditambahan ku dayang-dayangna anu ngaladenan manehanana khadam-khadamna ponggawa-ponggawana ditambah deui jeung bidadari anu sing lalehe ka manehanana marake kutang doang susuna geledeg raja samangkaning lalehe sang jasa nu aya nu kutilan di sorga mah moal aya ceda moal aya kutil moal aya doton kobel lalu jeung lalehe sang jasa bari parawan deui sing galehe ngagalendotan poha raja masyaallah nu mantak di dieuna wanieun tapage lah kajen kesenangan dunia ieu ke bae di akhirat jeung teuing ku ari mah di dunia ieu ke bae di akhirat dilarang kredit nyana nahan dilarang bunga bank henteu nyana mah dilarang muamalah anu kaluar tina aturan syara nyana mah bisa nahan biag-biagan rekreasi ka mamana nyana mah henteu jeung teuing aing mah tinggal di dunia ge di dunia ieu engke aing mah di akhirat batur makarar itu urang mah pan kuari tahun baru ngeuleuh aki-aki tahun baruan ting bating Masya Allah geus teu garagap hulu huis lain di hulu doang dikelek dijembut geus paruti masih tahun baruan gane tamang geus dipanggang sama kositu Masya Allah ieu nareule ya ahli neraka ka ahli surga fayanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan na'im atuh fayaripuna wau ahli neraka teh itu abah urang baheula kacaritakeun abah urang mah bener ge pengusaha tapi jujur jeung adil horeng abah urang mah tuh di sorga janyana mah nyaho urang ge masjid nang nyana majlis nang nyana pondok pasantren nang nyana yatim piatu nang nyana tuh malah aya yatim dikarunyaan indungna dikawin pan kunyana ku karunya-karunyana ka yatim itu abah urang sia mah seserian heran kos diulah teh heran itu abah urang itu mah patuh cak nu saurang abah aing tuh mah tuh nyana mah pan keur di duniana teh jadi kiai sia kana tun teh jadi kiai pan aing mah tuh ngakal ka nyana titah ngaji aing mah henteu titah salat aing mah henteu sakalina salat diseret mah ku nyana lah isuk nang ancam awas ya ku aing abah mun aing diseret deui ditelus ya ku aing tungtung naing ka neraka bae geus sia teh kudu nurut ka abah sia loba ngomong emang baheula kumaha abah atuh nganasehatan geus aya abah mah nganasehatan baheula tuh titah salat titah puasa titah zakat titah haji kita bageur loba sedekah dan aja sia kumaha lah aing harita babaturan aing mah pan geng malulu jangan teh aing mah salat tilok mabok pernah atuh lain pernah deui mah jualan aing segala macam-macam tah balukanna sia kos ge heuh itu abah tuh waueun nyana itu guru urang kabeh ngararomong ahli neraka atuh ribuan jutaan neuleuh di berbagai negara ulu itu guru urang ulu itu tatangga urang ulu itu babaturan urang itu uwa urang itu mamang urang nu aya di sorga nyana warawun kabeh ya Allah kumaha ta ahli sorga neuleuh ka ahli neraka wa yanzuru ahlul jannati ila qarabatihim min ahli nar nyana geuleuh ahli sorga ka ahli neraka jadi bukakeun kapan hijab arabna kadeuleuh ku nyana ahli-ahli neraka ku ahli sorga tapi panam yaripum sakitu gegeroan ge abah sakitu gegeroan ge neng ka pamajikanna nu pamajikanna di sorga atawa nu pamajikanna di neraka salakina di sorga anu kahaji-kahajiannya halo anu baheula pamajikanna menta cerembung di candung teh nyana ngojai di neraka saha teh budak gandeng amat sih halo udah macem-macem aya anu nyebut ngaran kata tangga nu kababaturan luar biasa makmun ya iya sia saha aing Edi
di mana halo siap kunaon teu wau ieu gegeruan nu ka makmun nu ka soleh gegeruan nu ka abah nu ka bapak kolot nu ka aki ka uyut jeung sajabana ka babaturan geus bae pokona mah wah suara-suara ti neraka ahli-ahli neraka ngegero warau ahli neraka wau ka ahli sorga nol ka ahli neraka cuman falam ya'rifu ahli neraka ngan ngadenge sora doang teu wau kok bisa teu wau sih lisiwa di wujuhihim beungeut geus jadi arem geus geseng nu luar biasa teu puguh mata teu puguh irung teu puguh celik istuning garing teh garingan nu luar biasa sakumaha hideungna areng bae nyana gegeruan tinggal gegeruan abah bapak kolot aki uyut nini nyana gegeruan kahajian nyana gegeruan tetangga ka tetangga dan lain sebagainya ieu pan abdi tetangga baheula pan abdi teh deukeut ka imah kadinya nyana kikiran tetep bae teu wauheun ahli sorga ka ahli neraka sakitu gegeruan ge lantaran lisiwa di wujuhi beungeut kohara jasa jadi areng kabeh Masya Allah tidinya wanada ashabun nari ashabal jannah tetep bae sanggeus tanyana warau itu teh abah itu teh anak itu teh wa itu teh mamang itu teh babaturan itu teh guru itu teh dan lain sebagainya nyana menta ka ahli sorga an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah coba atuh abah ka dieu menta segelas mah ieu cai mamang coba kucurkeun atuh cai ka dieu wah cobaan afidu minal ma'i kami dahaga anu luar biasa kami hayang nginum coba bere aw mimma razaqakumullah atawa naon kadaharan bubuahan nu geus dibikeun ka abah ka emak geus dibikeun ka ente nu geus dibikeun ka ahli-ahli sorga coba tuh kirimkeun ka dieu nya dirobah beungeut jeung awak jadi hideung suara na lantang antu jalan ngagero ahli sorgana ngadenge dipenta cai dipenta bubuahan dipenta kadaharan minta jangan afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah coba kirim ke atuh ka dieu jawab beak ieu kumaha eta ahli sorga eueuh jawaban besi salah teu ngajawab satahun 2 tahun 10 20 tahun teu daek ngajawab mangkaling kadeulean ngasing siripit minum nyana cai moal ini lantaran tama cai teu panas di sorga mah hayang nu tiis jasa yang nu sedeng hayang nu haneut berbagai cai putih cai teh cai kopi cai susu geus puguh susuna segala rupa ambalayah cai teh tidak mimiti arak na maduna jeung sajabana geus lain lalagaan eta mah kanikmatan anu hakiki bubuahanna ge geus lain cara bubuahan di urang malah maraka cincin anu di ditu cak ahli sorga cincin ka dieu keun cak ahli neraka eta bagus sama cincin lain nang meuli di mingguan mah cincin ge leh tah mah kos kaitun namang buatan orang lembur tah mah digosokan kieu tah dijual mah teu laku harga aduh jadi geus kararieu bae nya kararasep tiap hari beda sapoe-sapoena tambah gelis tambah kasep tambah gagah kadaharan inuman curcor ti mana-mana kendaraan sakahayangna kursi bisa hiber sorangan imah bisa muka sorangan dan lain sebagainya lampu listrik tapi cahaya hayang kumaha cahaya nu dimaksud ku urang hayang cahaya semu berem hayang semu biru semu hejo hayang rada redup hayang nu caang jasa kumaha hayang bae di sorga parem PLN
urang makin ngeunah-ngeunah kieu tenang wae jeung pamajikan pes pareum sial jasa disumpahan teh PLN teh ku gua ledeng aing mamayar PLN mataknya nama Tilok Sugi sebab disumpahan bae kos polisi. Ya Allah ya Rabbi neuleuh ahli surga an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba tuh kocorkeun ka dieu sagelas be sagelas henteu kudu aya susuan aya kopian eta mah cai herang geus aya geus daek bae kami mah kitu kene jeruk teu kudu nu bagus-bagus apel anggur dan lain sebagainya atawa daharen-daharen anu lain au mimma razaqakumullah tapi tetep bae can ngajawab ahli surga ketika geus lila dimeunangkeun ngajawab cak Gusti Allah jawab wahai ahli surga tuh geura jawab pamenta geus 10 tahun 100 tahun kakarak ngajawab nyana roronjangan ku dahaga-dahagana jeung ku lapar-lapar. Berarti manusia mah kajenting di mamana ge tetep bae kasipatan ku dahaga jeung kasipatan ku lapar. Dumantak wajar lamun ngaji hajun neuleukeun deui ka tukang kopi. Emang meureun kos kitu watak nanya mah. Jadi lapar jeung dahaga teh di sorga di neraka aya bae. Terus we nu mantak menta cai ge ku dahaga-dahagana nu mantak menta kadaharan ge ku lapar-laparna. Jawab. Kumaha abdi ngajawabna cek ahli surga Gusti besi salah abdi ngajawab. Jawab. Jawabna kieu. Dijawab qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Cik ahli surga lain teh yang mere kami ka aranjeun cuman sanyana Gusti Allah teh ngaharamkeun kana cai jeung kanikmatan-kanikmatan bubuhan kadaharan wae di surga teh teu meunang dibikeun ka para kafirin masyaallah. Mun kitu mah sapoe dua poe minta kami haju teu meunang teu pati nyeri teuing. Ieu bapak sabulan, satahun, 10 tahun. Encan kene aya jawaban pan boga perasaan bakal dibere-dibere wae pan. Pokos lalaki nyuratan ka awewe teh can aya jawaban ini cinta gimana? Ayo dijawab atuh, ieu aku cinta padamu keur henteu. Ieu mah kan engke bae nanti sajalah pokoknya di SMS deh bagaimana sih jawabannya coba isi hatimu. Segera aku ingin mendengarkan. Waduh, tapi tetep bae teu aya duit ngakunya na ditambayan dicokotan aya cinta can dijawaban oplo eta. Nggak apa-apa cek mana coba saudara matan mau lebaran coba kirim dulu 10 juta nih dikirim deh. Engke geus lebaran Bang Samil kan saya mau silaturahmi coba kirim deh. Bahkan coba tuh sobat bikinin dulu rumah atuh sekarang dijieunkeun jamang sugieun penting mah aya cintaan. Atuh geus kadaharan dikirim, pakaian dikirim, kendaraan dikirim, dipangieunkeun imah segala rupa begitu dek dikawin. Coba dong mau apa lagi? Ditolak. Tidak ada cinta di hatiku untukmu. Bo. Eta mah galedeg sing jeleger mah. Dadiru bunuhlah aku. Bo. Oh harapan eta. Hani mana baygon. Sasarana baygon. Atawa coba tambang mana. Deuk naon aing bunuh di ulas ya. Bu tambang nu leutik bae nu gede-gede jeung emang udah geus dipae aing. Sedek di mana bunuh diri na ya? Dia di hanapeun tapang. Ya. Wal paes ya. Aing di mana bae ku nyeri-nyeri na ya. Ya Allah, ya Rabb. Sapoe 2 poe taruhlah sabulan can aya jawaban. Encan nyeri. Ieu baru 10 tahun, 20, 30, 50 tahun geus roronjangan kieu nyana hayang-hayang aya jawabanana. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sanyana Gusti Allah ngaharamkeun mere cai, mere kadaharan bubuhan berbagai kenikmatan surga ka jelema-jelema kafir. Tak ada ya. Anak tinggal anak, bapak tinggal bapak. Incu tinggal incu. Anu tadi teh kahaji. Ieu neng. Dah neng. Haram neng. Masya Allah nukas kumaha eta kafir teh
dijelaskan di dia alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Jelema kafir tehnya eta jelema-jelema nu ngajadikeun agamana teh lahwan sebagai memengan, hanya main-mainan, walaiban jeung hanya sendau gurau lalagaan. Agama teh dijadikeun mainan, dijadikeun lalagaan untuk menempuh kesenangan dunia. Agama dijadikeun jembatan percis kos kuari bae. Pokona mah geus teu ngalingsih ieu teh haram, ieu teh teu meunang nu penting mah aing mah hasil maksud. Demi jabatan jeung teuing aing mah korupsi ge, demi jabatan jeung teuing aing mah nyogok ge, demi kedudukan jeung teuing aing mah nyogok ge. Lahwa wa la'iba. Ieu agama dijadikeun lahwa wa la'iba. Merean duit ka rakyat di partai ke demi untuk naikeun dirina di satu kursi. Make agama luar biasa nu tilok make kopeah-kopeahna jadi mancrit. Tadi nama make kaos bae dek silaturahmi ke masyarakat beuh, make pakaianna ge nu bagus abai dipajar takko wa qaf kolak-kolak. Kutub jadil qaf takko wa masyaallah. Samping nage geus embung make gajah depak. Makanya mah Al-Jupri make PHS make kitu tamer. Geus pokona mung make samping-samping nu gawe abeh kadelenan necis. Kitulah tokoh-tokoh partai. Kitulah tokoh-tokoh kejahatan di urang teh. Anu semata-mata lain hayang kalem ku Gusti Allah nu nyiptakeun nyana. Hayang kalem teh ku masyarakat abeh dipilih. Lahwa wala iba jahanam. Ulah lalagan. Ulah pake lahwa wala iba. Ngomong make dalil dan lain sebagainya. Dulur baheula kiai tolol jasa. Masya Allah, khairul umur awsatuha, pang bagusna perkara mah nu tengah sebeneran Golkar nomor 2. Eta kiai pang bego-begona tah lahwa wala iba teu karasa kunya dicabut ku Gusti Allah, santrina balik mingguanana eueuh, ilmu tinggal ilmu. Lantaran alladzina takhadzu dinahum lahwa wala iba. Dipake jang kedudukan jeung kamuliaan dunia. Hayang boga motor, hayang boga mobil, dipakelah dalil Al-Quran merebet bae. Lahwa wala iba. Lain hayang kalem ku Allah, hayang kalem ku masyarakat. Rasakeun ku sia bego sia. Begona mati aing teman. Aduh, cek Golkar geus atuh kiai geus karasa. Leuwih karasa. Geus atuh kiai ke minggu hareup bae, minggu hareup. Moal balik kredit aing mah sakaligus mah. Tapi loba kiai anu hajat tobat ku ari ka kula alhamdulillah aya sebener kiai dirasakeun ku kula cenah baheula engke-engke jeung partai. Ternyata jadi ditu nama niatna kula ikhlas. Coba sekali deh. Coba sekali deh. Dia ikhlas, sod ikhlas. Apa aja ikhlas kos kitu? Ikhlas lillahi ta'ala ala sabilil haq ala sabilillah liilai kalimatillah eta ngaranna ikhlas. Aya kiai keur waktu engke-engkean di partai yang naon? Kalau bawa omong kiai lah pokona. Eta ikhlas. Ikhlas kula bae cek nya teh. Ajo biasa eureun gara-gara teh dibere mobil cek nya. Tuh. Sia ikhlas tinggal ikhlas. Nu mantak eureun wassalam. Kiai anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Tokoh agama anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ketua masyarakat, ketua kelompok, kasepuhan anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Anggeus. Kiai tama kafir di ditu nage. Haramahum 'alal kafirin alladzina ittakhadzu. Kafir geus jelas, ieu semi. Naik mobil orang bana semi teu ngeunaheun dasa. Dikencengkeun ngagerdeg dilalaunkeun teu ka udag semi ngaranna. Nah ieu kiai ge semi ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ngajadikeun agamana sebagai lalagaan, heureuyat, main-mainan.
hanya dijadikan jembatan, jangan naikkan dirina, jangan naikkan organisasi, jangan naikkan partai. Demi partai agama jadi lelecehan, demi organisasi agama jadi lelecehan, demi dirina hayang naik di satu kedudukan kursi jang senyabana. Iya, ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Ulah di akhirat, di dunia nak kene lamun teu tobat deuleuh. Pesantren sabaraha tingkat kosong dijadikeun peternakan. Yo, cenah pesantren itu mah ditingkatkeun. Ya, yayasan tah mah lain ka Allah ka jurig. Emang ulah ke teu nanaon urusan ilmiah. Ketika dekat Allah tetap tinggalkeun dunia Allah itu. Lamun masih kene campur jeung dunia, ngocai di neraka. Agama ulah pakai lelecehan. Kula mah inget bae ka surah-surah guru. Ketika guru ngomongkeun aya sholawatan make gambusan, mendingan orkesan cek daripada sholawatan. Leuwih jahatan sholawatan pakai keliningan, leuwih jahat sholawatan make alat ulawi dibandingkeun jeung orkes. Geus puguh tamah jelema memandang neraka aya sholawatan. Deu kumaha? Da ieu urang teh koskara itu teh ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba, hayang luhur diri supaya boga kedudukan, hayang mantap diri supaya boga kemuliaan. Agama pakai lelecehan, ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Contoh lain lalagan Allah ngajelaskeun. Tambah deui wa gharratuhumul hayatud dunya. Jeung dunia kehidupan dunia papayas dunia teh nipu ka dirina sehingga manehanana ngurusan dunia poho ka agama teh dijieun jembatan jang dunia sehingga bunga ketika boga dunia boga motor digosokan geus teu berani berjamaah, mobil dikumbah sakitu deukeut ka masjid manehanana deukeut ka mushola tetep bae nyana teh diundang ku azan jeung iqomah mah teu berani endahan mobil baceos gorot hayatud dunia. Katipu ku dunia nyana endahan ngumbah motor, endahan ngumbah mobil. Didinya aya dilaksanakeun salat, endahan nyetel lagu manehanana gonjreng. Minuan kesenangan celi jeung mata wa gerot hayahumul hayatud dunya. Geus sungguh kafir mah jelas antinya nama ka urang. Ieu urang nurutannya na semi-semian jahannam bakal. Lain lalagan. Fal yauma nansahum kama nasul liqa'a yaumihim hadza. Waktu di dunia manehanana teh sepak-sepakan sikut-sikutan. Nu penting mah menang dunia katipu manehanana ku dunia teh nyaho ieu adi teh nyaho ieu kakak teh nyaho ieu abah teh nyaho ieu mamang teh nyaho ieu babaturan. Nu penting sikut kanan sikut kiri sepak hareup sepak tukang asal wujud dunia. Geus puguh di partai mah tidak ada lawan yang sejati, kawan yang sejati. Selamanya adalah lawan yang sejati. Tidak akan ditemukan di partai kawan sejati. Yang ada adalah lawan sejati, musuh sejati. Eta konsep partai. Dan terus ya di partai jahanam. Nah sebabnya katipu ku dunia. Ya kos itu cenah negara sanu nyekel. Robah ku sia niat ta ikhlas lillahi taala make sod ikhlas. Sod ikhlas. Coba nu kenceng sod. Kok bau pae sodna. Kubur ku sia habak. Tuh, wa gharrat sambuhumul hayatud dunya. Teu karasa ku urang teh katipu ku dunia. Masya Allah, hanya sebuah dunia papayas dunia misuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang. Anu maha bako ku urang diabaikan, anu maha fana ku urang ditumpu-tumpuan melalui agama deui salahna. Masya Allah, peuting hudang lain tahajud ngagosokan cincin. Tolong wa gharratumul hayatud dunya. Sapira cincin mending eta cincin lamun dijualna jutaan mah barang ditawar teh Gusti dan 20.000 ninggalkeun salat bahkan kieu ge teu ngisang-ngisang acan digosokan bukannya Sungai Dari Waharajas nu ieu mah Garut ceuk
ieu mah kali maya digosokan teu ngaji teu salat boloon wa gharrathumul hayatud dunya sia sareuring sia kos itu kajeun gua aing nyaho kajeun gua aduh teu naon kikieuhan bae aya bae anu nawar seperti itu geus 20.000 alah 20.000 Masya Allah karimku 20.000 ninggalkan sholat ninggalkan tahajud ninggalkan ngaji hanya 20.000 gharrathumul hayatud dunya sebuah motor gharrathumul hayatud dunya sebuah mobil gharrathumul hayatud dunya sebuah jabatan yang kedudukan gharrathumul hayatud dunya iyalah penghuni neraka bakal geus puguh agama lahwa walaiba dunia jadi tipu daya jangan ai kitu ulah kiai dunia kudu ja urang mah teu kuat jalapa tuh pan kiai mah cenah bolak-balik cekong atuh siana sing bener silahakeun ini ja'ilun fil ardi khalifah urus ku sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah dagang sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah nu mantap ketika dagang niatan jang ibadah moal daek make duit bank moal daek ngeridit niatan aing mah meuli imah teh jang ibadah ka Gusti Allah moal daek ngeridit imah niatan aing mah ieu usaha teh tani teh deuk lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah atuh moal daek nyeser dan lain sebagainya dicicing di mana bae lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah lantaran isuk pageto kajen teuing urang embung-embungan ge kapanggih jeung Gusti Allah karak di dinya ketika budak ngegosokan sepeda atau motor atau mobil jol be waktu asar dak ceng aya keneh waktu kajen mobil ieu kerusak lagi ke dibelikeun deui ku abah eta mah jang abah bae mobil eta tadi abah kumaha sih abah ngomong salat heula maksudna salat ayo urang salat teh berjana aja abah engke tahu mobil mah keng kumpang panuan heula tuh bah tah bagus kan masyaallah engke nagenya salat lagi canang geus ya mbah mobil sial jasa ya abah ya sekali dua kali ka dituna moal tuh kan ceng sia jadi naon gua ari anak abah pan gua abah di sakolahkeun jadi polisi abah nitip si hade sia jadi polisi nanya niatan jang ibadah besi aya naon uruskeun sesuai jeung kemampuan sia jeung posisi sia abah ngadoakeun abah titip sing hade keun bae jadi polisi ge sarua ibadahnya sing hade niatan lillahi taala bantuan berbagai kasus-kasus sesuai jeung posisi acengnya mohon bang mohon abah manitip geus kolot sia nu jadi naon pan gua abah disakolahkeun jadi abdi sing bener tegakkeun negara niatan ikhlas lillahi taala jeung teuing ulah ka bawa-bawa jeung nu sejen teu bisa ikhlas aceng mah ikhlas bae nya kajen teuing teu naik jabatan ge jadi kopral ngacet penting aceng di akhirat teh salamet gitu bae mohon bah titipkeun ka anak nu jadi polisi nu jadi abri jangan ka sia ku ari pan pengusahanya mohon usaha naon pan boga ruko pan ku abah dipanggieunkeun di ditu malah ku ari geus boga deui pan supermarket nu di ditu sing hadenya modalna sing hade ulah make bank ulah make riba sing hade jual belina akurkeun jeung aturan Islam ulah nurutan Yahudi jeung Kristen abah doakeun abah titip wasiat ya nasehatan ku abah budak keur nonton TV we kieu ceng ha eta di TV naon eta dangdutan Pak gedekeun coba saya tik abahna bolon aceng geura ka masjid los bejakeun abah moal ngimaman gitu emang kunaon abah neuleuh bola heula sagedeung ya bapak blon eta Masya Allah ceng pareuman TV pareuman lah eta mah hawa nafsu urang salat teh lagi babarengan jeung abah bareng abah mah sok kebal salat teh moal ayo salat bareng geus kapan kita salat karak nonton TV deui ka budak mah kos kitu kan lalaunan ayo ieu mah lain emang ieu kok kemana Indonesia bah ngalawan mana Malaysia boy ramenya menang teh eleh bah blon teh salat asar nonton bola eleh deh Masya Allah lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya nu ku urang deuk dihaolan
waliullah anu geusnya nama ngalengitkeun nafsu mata, nafsu celi, nafsu irung, nafsu beteng, nafsu sungut jeung sajabana istuning ka Gusti Allah bae. Geus puguh Kangjeng Nabi manuku urang di maulidan unggal peuting di mushola, di majelis salim, di masjid. Lain nyaritakeun tentang konsumsi, lain nyaritakeun tentang perubahan urang nuturkeun ka Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah. Geus datang ka mana ieu ku hari? Tapakuran diri urang muludan terus-terusan muludan di mana-mana. Geus datang ka mana ieu nurutan Kangjeng Nabi teh? Kos kitulah kudun. Ulah jadi lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Fal yauma nansakum dina payeu aing ngantep ka ashabun nar ka jelema duni neraka. Kapirin mah geus jelas ku aing diarantep kitu keneh jelema-jelema nu maksiat tu ku aing keur digodog supaya bersih. Kamana suliko ayaumihim hadza sakumahanyana parohoan kana poe kapanggih jeung poe ieu. Waktu di dunia na batur mah salatnya nama poho ka salat samarukna moal kapanggih jeung poe kiamat. Batur mah salat magribnya nama poho ka salat, batur mah isanya nama poho, batur mah ngazakatnya nama poho, batur mah silaturahminya mah poho, batur mah ngajinya nama poho. Sakumaha pohona di dunia manehanana ngabaikeun kana urusan-urusan agama. Nah, kuari ku aing fal yauma nansahum. Dina poe ieu ku aing diantep sia. Kamana sulik aya umi maga sakumaha sia ngaratep baheura kapangi jeung poe karasa sia kuari. Rasakeun sia kuari. Wa makanu bi ayatina yajhadun jeung sakumaha maneh angas teu percaya kana ayat-ayat kaula disampaikeun ku para rasul, sampaikeun ku para wali, sampaikeun ku para ulama, sia baheula angas kajebian rasakeun sia poe ieu. Fal yauma nansakum aing ngantep poe ieu. Kumaha maneh ngantepna keur di dunia. Sia ngantep kana salat, sia ngantep kana puasa, zakat, haji jeung sajabana. Aya pengajian kiai dilelewe ku sia diantep sia sakumaha sia di dunia ngalelewe dilelewe deui sia poe. Sakumaha ngahina sia di dunia ka kiai dihina deui sia poe. Sakumaha sia ngabaikeun ka kiai diabaikeun deui sia rasakan. Aduh, malaikat geus popoharaan. Nah, siang beres, ashabul jannah beres, ashabun nar beres, ashabul araf beres, tinggal urang nyaritakeun tentang kelanjutanana. Walaqad ba'atsnahum wallahu alam